Duh, pucat di olina sebleker teh lah aing. Kudu ngaganti ka mana euy? Dengan uangna masalah nama ngaganti nama gampang, bengkel si Nut ge aya, si Andi aya. Duitna ya eueuh aing. Ngojek-ngojek eueuh ojegeun ayeuna mah. Tapi motor geus bersih. Bensin ayaan. Pedah minusna ya sebleker doang bucat jor teuing tapi kudu nganyang aing. Ayeuna malam Jumaah dilake nih kena malam Minggu deh. Saha ieu nu nelpon deui lah aing. Wa abo ek naon euy wa abo. Halo. Naon? Iya keur di imah. Lain di imah sih di jalan deket imah. Naon kerah? Jantung. Jantung naon ieu teh? Nu jantung sapi. Hiji. Jangan saha. Oh, jangan kolot. Oh, siap. Oh. Kirimkan duitnya transferkeun nya. Soalnya butuh euy jangan ngaganti oli sebleker. Engke kurang penting diantarkeun eta na jantungna. Oh, siap. Jantung naon wae meureun lah, mun jantung sapi ge nya. Heuh. Aya pi uangeun mah ya. Goblok mesin jantung sapi. Wah, abo jangan inungna cenah. Masalahna mah pan ieu lain usum kurban, aing kudu nangan jantung sapi ka mana? Pasar aya ge pe Kemis, ka Parung Kuda jauh aing. Tapi jantung naon wae cenah cek abo ge kenae. Buah-buah jantung cau ge daekeun yeuh. Wah, jadikeun ku aing ieu mah. Nangan lah jantung cau aing lah. Yang penting mah jadi duit we keur kieu mah. Aing kudu ngebadog jantung cau nu sahanya ieu yeuh. Lah nu saha we lah. Naon ieu euy? Tah. Ieu jantung ku aing. Aduh, jangkung deh. Hup. Kemangalana aing ieu. Goblok butuh perjuangan ngalanu ki patut doang ge. Sabar coy. Yang penting mah jadi uang. Wah, bawa mesin jantung kain jantung sapi diganti ku aing jantung cau lah. Wah, lumayan ya pi duiteun mah. Tinggal nganterkeun aing di mah jauh di imah ge di pojok. Naon di lah. Wong asup nih duitna. Siap berangkatkeun ayeuna mah bos. Duit geus asup mah. Aing kena masalah pi duiteun mah gesit aing mah. Aya weuh abona ieu. Ning motor nangge deka euy. Aya motor saha ieu mah? Abo.
Wabo. Orang naging narutup ning. Aduh sugan. Nah, dia telepon lo abona ya. Nah, teh. Oh. Iya dek geus di mau ning. Oh, atuh yang paingan atuh. Eta geus digantungkeun dina paranti penyeklan pantau teh. Oh. Oh, jantung teh jantung sapi. Oh nya. Siap. Oh, paingan si cungur mah eueuh ting jangkor ke mana. Rezeki nomplok, rezeki tidak terduga ya mah. Anjing. Lumayan. Nya duit ongkonya ayam ongko ya mah ya. Laku ya jika nak pego-pego wae mah ya. Kemang Basri ya.